Kiwari geus gumelar putra jajaran anjar wawangina sumepar sajagat raya kawengkar ampuing putur sabar kasatriaan wiwitan jugruk galur cacandran Siliwangi keur pananggehan kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan teguh kana perjuangan baheula kacapangan zaman ngadeg galuh pakuan luka masuk pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupusti asma warisan Siliwangi Ginanjar sengit nyambuang kalasun wasit ditutur nepungkeun asma nuluhung wawani naka ukur lumpes ka jalan ka kabur nyangakeun putra pajajaran anyar wawang nasumebar sajagat raya kawengkar ampuhim putur sabar kasatria arwiwitan jugruk galur cacandran Siliwangi keur pananggehan kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan teguh kana perjuangan baheula kacapangan zaman ngadeg galuh pakuan luka masuk pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupusti asma warisan Siliwangi Ginanjar sengit nyambuang kamasur wasit ditutur nepungkeun asma nulung wawani naka ukur numpes ka jalan tak kabur Kiwari geus gumelar putra pajajaran anyar wawangi nasu
satria wiwitan nyukluk galur cacandran Siliwangi ger pananggalan. Alhamdulillah aduh kasagakeun babahajat wajan hatur nun pisan ngabagiakeun di tembang lagu Wangsit Siliwangi pamugi katampi kalayan kabingahan ngabagiakeun ku asna. Nyiar nomokan kakurangan gaji sabulan teu nyukupan tungkungna guda gade bari jeung capek hate barang geus numpuk di pagade. Kabutuh teueun ke listrik yang sakola bunga bulan teu boga aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan pinjem ke harese cukup make KTP nurut dan mayarna unggal poe butuh mah kumaha bukan ibu pageto milik masahannya ho anu penting di imah ngejo ade. Nyiar nombokan kakurangan gaji sabulan teu nyukupan tungkungna kuda gade bari jeung capek hate barang geus numpuk di pagade. Aduh geus beak kadekeuneun kabutuh teueun ke listrik jeung sakola bunga bulan teu boga ada nun we aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan minjem teu harese cukup make KTP nurutan datang ka kosipa najan mayarna unggal poe butuh mah kumaha engke duga isuk pageto milik masahannya ho anu penting di imah ngejo. Aduh
Ayo panganten mangsa sarep narek datang dibarengan hingkilapan. Alhamdulillah sarta bayilah panganten ombak latih pating siriwi sisi basisir Jayanti Jayanti ngait kena jangan cipasini ngahudang ke rasa cinta ibu hajat saya Jayanti Bu hajat buka lalakon dua haji mengket pagi rasa dede Papa hajat hey Bu hajat tante Bu hajat Besan Ibu besan Ibu besan Ibu haji sisir Jayanti panganten Jayanti kain kejadi pasidi ngahudang ke lagi ibu haji sayang rasa cinta Jayanti mengalaman konua bengket pagi rasa dede Papa besan laras pisan panganten ayo panganten lagu di panganten ya jaya 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 menyala menyala wanci murid surya rek pamit sisir Jayanti sepet mangsa sarep narek datang rekatana dibarengan hingkilaban ombak letik pating siriwik teh haji tapi sisi basisir Jayanti hayu Jayanti main genjang sampai 2 juta Bu Haji ngahudang gelar rasa cinta Jayanti menggalalakon dua bengket pagi rasa dede lagi Jayanti
Ayah hitam. Mga ibu hajat, bapak hajat, orang iringan hitam. Ini asa gitu-gitu tadinya. Hitam, hitam, kulitnya hitam, ada tapi putih isinya. Abesan, itulah ibu hajat habis namanya. Hitam, orangnya hitam, tetapi baik hatinya. Itulah kekasih saya. Goyang ibu besan, bapak besan. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya semua hitam warnanya. Orangnya hitam, tetapi manis isinya, manis isinya. Itulah manggis namanya. Digoyang kembali ibu hajat, hey dalam musik. Bapak Lahami. Entah, warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya semua hitam warnanya. Hitam, kulitnya hitam, baik hatinya. Itulah pilihan saya. Ya, masih ada Bu Hajat. Dargan nyanyi. Laras. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya semua hitam warnanya. Menuju kemanakah dia? Waalaikumsalam. Yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Hitam, orangnya hitam, tetapi manis senyumnya. Itulah kekasih saya. Mangga kanggo gaduh lagu aya dua rasa. Ibarat dahanu poto hesek keur nyambungan deui. Anjeun nu ngarahetan hate, ninggalkeun tapak kapeuri, tapak kapeuri. Gening anjeun datang deui.
mawa asih nu tos mari kala ayeuna ucap sarebe ampuna bari dulu disoca kuring teu bisa nyarita kaperi masih karasa duri ugi kacinta kasalira masih aya kuring kacinta kudua rasa nu beda kudu kumaha tarik disambung deui dapuguh nyari dilepas pegat tiap beres dapuguh berat kuring kasiksa itu kumaha ieu lalakona cinta nu karanggapan ngahabeun budek kana pikiran sabar jani kuring kasiksa itu kumaha Sorbu Haji ya kumaha disuai-suai deui jerapah disuai-suai Bu Haji bepo kaperi masih karasa nuri oge kacinta kasalira masih aya kuring kasiksa kedua rasa nu beda kudu kumaha sikap Bu Haji disambung dilepas abuh pegat dapuguh berat kuring kasiksa itu kumaha ieu kumaha diseepkeun lalakon cinta nu karandapan ahabeun budek kana pikiran aduh kuring kasiksa kitu kumaha ieu kumaha Hey Bu Haji iya sambal adai dapuguh berat aduh kunaon lapar kuring kasiksa itu kumaha kieu kumaha aya kene aya lalakon cinta nu karandapan nahabeun budek kana pikiran aduh kuring kasiksa itu kumaha ieu kumaha aya kene aya oh lagi desampo
siapkan ya beres ya halalakan cinta nukaran dapat nalalan trudet karena pikiran aduh kuring kasiksa itu kumaha Bu Haji iya kumaha lagu naon deui sok runtah masih nyarangan kanggo Ibu Haji nu balalager Pak Haji masih uninga kulon mana kulon ayah siap reg tor deui cenah mohon kanggo Bu Haji saya ayah runtah ayo runtah panonna alus serong alus bibir alus di tempat harap geger mene bolos kan hajat pisan kalakuan si kasetan wow beta ganti jalur kasirik na onggal minggu nah aku naon nu gelis loba nu bangun nah aku naon nu bangun loba nu gelis jika nama ngerasa asa aing hade rumah hade bisa payu kasa saha tuntung aja dicilaka tarik lagi Bu Haji kulit kulit oneng sangkang jauh untuk kabon kasih pun tarigu wira tak berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu nah atuh beti murah banget geblek hirup naik jadi lupa tahu banget banyak bisa gunta jadi jaluk kamu jangan pohon di baju tiris di tempat harap digigir meni mulus kan hajata pisan kalakuan jika dajal utadan le jalur kasirik na onggal minggu nah aku naon nu gelis loba nu bangun nah aku naon nu bangun loba nu gelis jika nama ngerasa asa aing hade rupa hade bisa payu kasa saha tuntung aja di usaha kita buka kios ya boleh kalian onek sangkang jauh pali dia seekor Teh Haji nugaduh runtah wira tak berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu angan naha atuh bati murah gemlek gulung naik jadi rumpah ulah bangga bisa gunta ganti jalur kamu jangan pohon di maju habiskan sabar hade mah keur nungguan naon ya turutan abi jogetna biasa waduh turutan abi jogetna hey wey tamu Sepisan gak pengalaman
Ibu hajat nih, ibu hajat nih. Ibu hajat. Ada ibu hajat mang ada. Wis cukup sepisan kok pengalaman sing duwe demenan. Gak apa-apa ada bapak juga. Oh iya. Ayah apa mah Bu Hajat? Ayah. Bukal panas, dorong apa penyakit dibawa-bawa sih? Semangat! Bapak Haji bawah, yang atas nih, yang atas. Ya. Oke, sesalaman ya. Beres. Ya, jangan dulu yang di bawah ya. Aman. Aman. Cuma bohongan. Pengantin asal nahan nyender dipencukeun jenazah Adiki. Bumi nu anjeuna, langit nu anjeuna, sapangeusi alam dunia membukur sani anjeuna. Kitu deui jodoh urang, kapankah hayang mah manjang, dugi ka tegat, ajan kabeh durian.
pati nu anjing susah senang baksa sakit gumantu karena kodratna gitu deui jodoh urang kapan hayang mamanjang buktina geuning apa pedat najan kabengkeus durian son ya Allah mugia hati singkian dina nampi ieu kodrat angin di atas kurat durian kedah mapegang api pasrah hamu alah adiki ya Allah abdi pancet saya tina saliranu maha rahman tangta saya kasayan sagendengan kaperihan ya Allah salira numur jodoh nu anjeuna pati nu anjeuna susah senang lara bagja mangku kana kordatna gitu deui jodoh urang kapan hayang mamanjang buktina geuning papegat najan kabengkeut durian ya Allah mugia disingkian dina nampi ieu kodrat panginten ieu tos kurat durian kedah papegang abdi pasrah hamonoan neng kada di asisten mah iya elah ya Allah abdi pancet daya sina saliranu maha rahman tangta saya kasayan sagedangan kaparihan ya Allah saliranu murbang alam habiskan udah semedang nomor banget udah semedang ayang boleh sok hayu teh haji nu balarager sini penagihan maidaan budaya kota Sumedang ini bakreng kudareng iring araka nu ngarah budak nasaha udah menang adang-danan dilipanan di sedowan di gelungan pada tarompet ketendang sini Lesti ahaleang udah naik gali-galang bapak gendang eta jaipongan udah geus ngarti irama urut kena tepakna jalma udah moye bisa digang cari patali di jaga udah geus
Syukur raya nangatawi haruman nadago tambahan kapaur kuring hari harita medang pagi jangan manena anu gelis dicipana sepisan pada sesehan paling toel ocan panon kureng teh kataji pisan asa arawet lajeng deui namun spesial masih kanggo panganten beserta besti-besti udah Sumedang siap habiskan panganten awet ayo panganten ayo puguhkeun harganya salam budaya kota Sumedang Sumedang seni bangring kuda renggong dareok meragi arak-arakan budak sunatan sudah menang gadang-dangan direreceng di payungan karat tarompet jeung gendang senden ngawi haluan anu ngaran igel-igelan tepak kendang jaipongan kahibur budak sunatan suka bunga bogohan jakan udah moyek gesta bisa ngigel hari ditanggung sudah geus ngarti rama nurutkeun tepakna jalma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Mangga parkir. Kota Sumedang seni bangring kuda renggong iring arak-arak anu ngarak budak sunatan udah menang parkir receng di payungan suara tarompet jeung kendang senden ngawi ngahadeung budana igel-igelan tepak kendang jadi pongan udah geus ngaroti irama udah moye pisang ya udah ngeus tiram turut ke moye jalan tumarima Bapak Hajat iya si Dede hoyong tumarima tapi sepertinya kali ini saya tidak menerima ya tidak menerima apa? Razia kang ibu kali Bapak Hajat tumarima tidak
Anjeuna mi doa kasih lir ibarat kepenang banyak anti kuring cinta-cinta